Oh, didinya euy gimana teh euy? Ayo siapa? Woi, eta sia teh kumaha kareun ai? Ampun jangan. Aduh, juara ka mana nya euy? Nah, dari mana Ji? Ah, si mana? Ampun, pemerintah. Bona, ari mana boloho? Naon juragan? Eta can di-subscribe. Heueuh poho juragan. Dulur-dulur, subscribe heula atuh. Aduh, ayeuna sangu can manggi. Duit teu boga euy. Hirup kudu berjalan. Ya buat yang lapar deh euy ah. Ganjal ku naon ya euy. Ku sampo we ah. Kembae kali-kali mah maling malah naon meureun. Aduh, aduh. Ieu tangka sampo kalau baki euy. Pak badep tuh we cager enggeus aya mah euy. Nu bogana euy. Marana tagi sampeuna euy. Berat nih euy. Jeung eueuh parah rek kunaon ya euy. Bismillah we ah. Alah siap potong ah. Gede kieu euy. Wah, gede kieu euy. Aya jeung kayak peuting mah euy jeung barudak ieu. Sampun halal teh ieu mah. Ini gede kieu euy. Kemana deui nya euy? Ieu kebon anu keur deui sampeu mah euy. Tapi itu bararada gitu. Sisa ade. Sarua maling sampeu gitu. Woi, Sari. Ah, mana seru ieu maling sampeu ieu seru mana? Oh, dari mana gagabah? Ayo mah mesti borong ku mang urang kabeh. Wah, ini sampuna badag ieu. Badag ieu sampun. Ya atuh ya badag khusus jeung ka apa ieu mah. Gede ke nya. Aduh, badag ieu. Ah, sebeuh we. Ah, sade euy. Ari maneh kade dek naon? Teh tadi nanti urang teh keri teh maling sampo, poe ayeuna urang can manggi sangu euy duit teu boga euy. Hayang sampo maneh? Ala kabeh sok. Nah, nu ieu jeung pokona mah kabeh nu ditukang ditu. Babad kumaneh halal ayeuna bada kumang urang mesti borong. Asli sok. Asli urang. Ini bisa dihalal nih, urang nih. Heeh, asli sok we, sok. Ya, Dun. Urang rek balik lah. Udah, ya geus dinu we keur kana dia. Kenapa bada ieu? Kop babad deh, Dun. Temas lah kabeh da geus dibeli ku mang urang. Alah, euy lauk aman. Tinggal kebon ya, duh. Kalau doknya kudu balik kontrol kebon ge gar aring atuh. Aduh, ieu batuk euy itu tinu satrek jadi sakieu.
Oh ngaletikan meureunna harodok ieu mah batara kara teh. Wadam derek ngebangun deui naon. Head, butat betot dah. Oh ngait, lain mah cari. Tangkalan dewe keunya. Cek aing ge gararing. Itu kebon teh Kerupuk garing teh digoreng bekah. Nah tidak taneuh mah. Anu pepelakan, teh jarat. Perasaan aing teh nyewa nu ngore da teu boga duit Ngorek nu mau seket deh. Ieu mah panas, soalnya nyadrak. Abang can buang. Berat. Iya bangsat. Naon juragan? Mana deh naon sia teh bangsat pagawean teh. Kagak abang ngomong teh. Tong ka mana wae juragan? Iya sampel KB. Geus dibeli ku Mang Si Sade diborong KB. Urang antara pulang paling terang bangsat urang mah. Sike Si Sade. Dedun da ka aing oge kudu aya anu laporan atuh lamun ada aya anu nepas, lamun aya nu meuli. Kudu aya nu ka imah mikeun duit. Jujug wani-wani ngalak ieu, aing. Geus loba kieu untung euy lamun geus kabeh, aing disararun deeng sia kehead. Si Sade tadi geus ngala. Mangna cenah sakumaha ngalana? Sakarung Si Sade tadi geus ngala. Jelema daglo ku aing beunang mah sia. Babak. Ya sarwana teh Si Sade 11-12. Sike ieu potong ngalawan. Babak. Ampun jangan kehead ku aing awas yan kimat uman ku aing sia urang bangkeut kieu mah Si Sade juragan sia teh pagawean haram kieu teh babah pas terang ngaos si baheulana untung sia beunang ku aing kehead lamun ku batur mah salamet untung beunang ku aing kagok ku aing sia kagok kieu mah aduh jualna ka mana nya euy aing euy si Dedun ya aduh di ditu juga nu keur panen dia. Duit tinggal 35.000 deui. Eta ge keur modal nyeun combro. Kumaha nya? Nasib. Ini bararingung teh ya. Jang. Eta naon? Suruh cek suruh. Asugan teh sampe barorek dibeli. Kita ieu mah sabu cek. Sabaraha sampe teh sakilona? 3 kilo we cek ka dieu cek barang cek ieu. Sae kieu. Sampe naon eta teh? Ieu mah atuh sampo. Apa ieu cek? Apa naon? Apa tih ha? Apa teh? Amin. Sok cek. Sabaraha hargana? 50 lah. Asugan teh 60.000 sakilo. 60.000 sakilo. 50 tebul cek. Embung geus 35.000 we nya. 35.000. Ali mah hoyong 50 pokona. Embung kan teh tuh 35.000 deui. Atuh cek kumaha cek atuh cek abe capek deui banggul di ditu jauh. Tah kumaha tuh teh ada teh geus deui tuh 35.000. Bayar tuh lah. Geus deal ya 35.000. Mana atuh selalu joni lah. Iya. Tah 35.000. Oh iya cek. Deal. Kelo atuh itu. Moal kurang bakal leuwih geura. Lo cek. Kalau tuh sekalian pangangkateun ka terah da berat moal kaangkat. Cepat dirinya tuh. Di mana di dia cek? Dirinya begini. Senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama. Poho pariksa heula ieu teh sampeuna bisi sampel kawe. Aduh nih badag kieu geuningannya. Urang urus heula mau heula peso ame buru-buru jadi duit. Alah, cair euy.
Hayo siapa poin KRW kehet. Babao pi omong masyarakat gitu teh sia. Ayo. Babao. Ayo siapa? Oh buka RW ku aing tuman kieu mah hayo. Oh sia dedon dilaporkeun ku aing kehet. Ampun bebas ya. Ari ayeuna ampunan kehet. Juragan. Ampun juragan. Aduh, tahu warnanya gitu. Untung aja oi. Jerang ngono. Untung. Oh, didinya euy gimana teh euy? Siadap. Allah. Kunaon Aa? Aduh, iya nyeri ya teteh. Aduh. Aa kunaon Aa? Iya aduh teteh itu nyeri teteh aduh. Mana Aa teh tuh kunaon ieu? Teteh aduh itu teteh. Ditaruh sakit Nyeri. Aa ieu. Teteh teh anu kamari pernah bisa pasalingsingan abi bade ngusupnya. Di mana Aa? Di ditu Di mana? asli bisa nguseup bisa pasalingsingan senengan sareng abi ku abi teh ditaros atau jalanan anu pa sekali ewang geuningan sareng abi teh tetehnya Soalnya emut-emut heula. eta ngemut-ngemut teteh ieu na bari nyeri aduh Aa mah nya sok kitu. nya ieu na tidak nyeri teteh aduh Nya asa apal? Cengos teh. nya ta eta teteh aduh tapi ieu nyeri keneh teteh atuh teteh kumaha teteh Kamu miyu orang landongan. aduh wah ieu mah si penting mah nyeri aduh Landongan heula. aduh teteh Ngalahungan Aa. aduh si penting aduh eta mah aduh teteh aduh teteh Ayo. nya teteh aduh si bagus atuh teteh eta mah si bagus aduh yang menang pareret, yang menang hati. Aduh. Mantap, ya Pak. Sekuat. Yang nikmat surga ini. Kemana? Kenaon tuh blok-blok dia naon? Itu Nah, bangsat siamanya sararuana di kabehanana. oh, juragan. Kade babak grup tes ya. Oh, mereka suka juragan. Kunaon? Nah, yuk. Kamu ini. Woi, nom. Woi, eta sia teh babak kadeun ai. Ampun juragan. Ampun, badak. Tidak rendewek. Ampun juragan. Bener repsun, poe ayeuna datang-datang dewek ku aing cuman jelema kieu. Ampun juragan. Adi dia ku aing ya. Ampun juragan. Sia babak. Ampun juragan. Ampun sagas. Ampun juragan. Ok, sia. Ampun juragan. Aja dong di dia kehed. Juragan. Juragan. Aja dong babak di dia. Poe ayeuna. Kadi ngalalahonya ke dewek teh.
Itu pohoy. Babas ya. Mantan juragan, seutik juragan. Karunya ya ngerekosin gokong gedean anu di kurung gunung Huako ya. Kayak 3 tahun anu nyelamatkeun selain total. Tah. Daglug juragan teh. Sinogi ay. Aduh, ieu mah euy juragan daglug ieu mah euy. Sapeun juragan ti domba deui euy. Bagok ieu euy. Kunaon ari maneh Gi? Jika nurek di cukuran. Kasalon atuh Gi eta mah panti nyukuran domba. Tulungan atuh Pin. Sorry lah yaw. Tulungan Pin. Pin. Sampai cair, cau cair. Alas, sedap euy ah. Teuing ta minggu hareup nebas naon euy. Ah, nu aya we tebas ke mah. Bisa jajan deui. Mana? Kurang lain mana eta beungeut juga jalan menang ngacor. Urang amak sade ke juragan. Geus 2 kali digujubarkeun ka balong. Digujubarkeun kumaha maneh bona? Eta kamari mah keur nguseup sade digujubarkeun teh. Bona digujubarkeun kumaha lain maneh urang mah teu ngarti euy. Pokona mah digujubarkeun we mah nya gede-gede teh apa digujubarkeun boloho. Heeh, maneh ku si juragan di kumaha digujubarkeunana atau disentrungkeun ta kumaha? Ah menit teu ngarti-ngarti. Ah, ke urang mana euy teu ngarti urang mah euy ah. Ayo atuh urang praktekeun. Nah, nam praktekeun. Aing euy. Kumaha maneh bona sok mur kumaha? Mau urang teh keur kieu sana. Sok sunturkeun. Sunturkeun? Heeh, juragan teh urang teh. Si maneh? Terus kumaha deui? Sok sade lompat ka itu. Sade. Balik bae. Terus Bantuan urang. terus kumaha deui? Tah, geus kieu teh, urang ku juragan teh dialungkeun deui. Lu deui? Oh, atuh. Terus kabur juragan teh heuh. Tah kieu sade.